dog ayeuna mah. Nanai repot. Bari kakawin, bari ngagambang, bari udud. Ngalaksanakeun kaul ti akang mah sakitu-kituna nya ngalaksanakeun nyumpanan duit nu leutik. Dalam mun hayang alus mah kudu duit gede. Ya. Ada aing mah capena. Lumayan we atuh 1,5 poe. Bebe jaga cunil mah 200 aing barena. Ya, para penaon. 1,5 kita selohor nepi ka asar bari 2.500 deui tuh ketua. Jadi 17,5 bereknya. Kitu teh jangan. Lamun hayang ngawayang mereka Nopita we nanyakeun isi saya ngawayang. Ya, alhamdulillah cuy. Rengse ibingan karawitan badaya dipungkas kulungdeung kaul kakawin adalang endos. Alhamdulillah kahayang tukang son dilaksanakeun ku aing mungkin dicade bere kamahan. Rupina margi waktos penginten hiburan dinaungi madugi kata 11 urang dorog-dorogkeun wae mangga pasien jalan nabongan jalan dipakai panggung jadi lalu lintas ke hari mangga ka bapak panitia koresi supados bisa bikin bagi pangersa bapak kali ibu hajat bade diangkir linggih kapain ku para widadari dina peuting ieu mah widadari moal make ku podomangan wah jahat teuing sora nya besok tuluy ka Majalengka merendek teh itu eta hanapeun bojong Jalengka tina teh apa ceneng gara jengkar angkir bapak kali wajat cenah kapayun kejawenan cuah okan tuh ibuna sok benar
nari perhatian ayah disebut seniman sejati wayang sapi rumah sifat sirojo sapi rumah genteng ulang anu pada mewe panca kaki ayah tuh kan benda raga
Ayo jalan ujung. Soyo
sing anu ngaku
Satu, tiga,
kuat sanggup berjak saling mencari tak kena panas tak kena hujan asalkan aku dapat kerjaan ku tak mau jadi awas ayat Sabar menjabat
Doni kuna dereta, mau jawab di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break.